boro-boro awak sorangan malaikat Jibril bulan bintang lautan bakal kata pakuran hakikat lautan kata pakuran hari ujama usaha supaya henteu bogoboda cicing di ditu sorangan khusus puasa tapakur tadabbur eta ujlah hari ujlah mah jalma anu ngarasa kaganggu ku balareak ayeuna di lembur diajar ibadah kaganggu ku TV kaganggu ku barudak kaganggu ku segala macam ku HP tah ujlah mah pikeun jalma anu sabenerna mah teu boga gawe ustad kiai teu meunang ujlah naon sabab ustad kiai ujlah engke di masjid eueuh imaman budak recet eueuh ngawuru akhirna jadi fitnah sehingga disebut nanate teu bisa ngabedakeun mana ujlah mana punung sama punung lain ujlah gitu mana fa'al qalba sayun teu aya nu manfaat kana hate saeutik ge nu dimaksud qalbul murid hate murid dina ngabersihkeun hate jeung ngandeukeutkeun diri ka Allah teu aya anu mujarab ngaleuwihan ti ujlah naon bae upaya teu pernah aya lamun hayang ngabersihkeun hate hayang ngandeukeutkeun diri ka pangeran ku cara naon bae teu aya nu hebat kajaba ujlah wal ujlatu aula ida fasada zaman ujlah leuwih abdol dilakukeun lamun kaayaan zaman geus ruksak ari ujlah mah tingali yadhulu biha midanul fikra anu sajarna ujlah di ditu pikiranna diibaratkeun kana kudu anu bolak-balik jadi cicing di hiji tempat jauh ti jelema teu mawa alat komunikasi jauh ti keluarga di ditu pikiranna tapakur ka ditu ka dieu tapakur kana dunya tapakur kana kematian tapakur kana akhirat tapakur kana alam anu bakal di hareupan eta ujlah ngaranna eta teh gede pengaruhna teh berarti supaya gede pengaruhna jeung gede manfaatna hiji ulah ustad anu aktif ulah kiai kudu jalma-jalma anu bener-bener ngatur awak sorangan sebab para ulama anu aktif ngurus masyarakat mah teu aya kasunatan ujlah naon sababna sabab aya pahala anu leuwih gede gara-gara teu ujlah mana ngawurukan budak mimpin pengajian tulis mere pengarahan ke masyarakat tentang akhirat eta langkung abdul tini mah jadi ujlah anu keur diobrolkeun di dieu lain yang kiai lain yang ustad anu sok aktif di masyarakat tapi ka kiai ka jalma anu bener-bener teu aya hubungan jeung masyarakat jadi medan fikroh teh kitu kan ari tapakur teh hiji kana kedaulatan Allah kedua tapakur kana alam akhirat tatina tapakur eta bakal muncul geura tingali fikratun sabihatun bil midan tapakur anu diibaratkeun kana medan kana lapangan gede alasan litarodil qalbi pihak jadi hati bisa bolak-balik karena lapangan kata rodadil huyu siga bolak-balik na kuda il medan dina medan perang tapakur kana datalo ulah datalo tapakur kana dademelan Allah tapakur kana akhirat tapakur ke jero kubur tapakur mempertanggungjawabkeun keluarga
engke di hadapan Allah kumaha tafakur kumaha anu di dahar teh bener-bener barang anu halal tidinya bakal muncul kebersihan hati geraya pal murid ida kana mukhaliton linas seorang murid anu selalu bergaul jeung jalma di masyarakat istagola nadruhu bil masusat hatena bakal sibuk mikiran anu merak sabab naon anu katempo dipoto thread kelisirna teu dina hate nempo duit thread dipoto ku panonteuna dina hate nempo sawah thread dipoto ku mata teu dina hate nenyo jama beunghar thread dipoto ku mata teu dina hate nenyo awewe geulis thread foto ku mata teu dina singgo hate teh loba kelisu dina hate karena dina hate loba kelisu sehingga sibuk ku perkara-perkara anu dohir masusat geraya palaya tapakaru kalbu ila pihak sehingga nu dipaket berpikir ku urang sapopena teh naon anu katampo ku mata empo HP batur alus hameli saya teundeun dina hate nenyo baturnya nung thread foto teundeun dina hate sagala pisan sehingga henteu pernah berpikir kajaba kana perkara-perkara anu bener-bener geus jadi hisi geura walaya jalun nadiron ilali amri sada pikiranna henteu pernah naik kana alam akhirat ilali amri sada kajaba kana alam anu nafrak batur boga perusahaan hayang aya nu nawarkeun sawah hayang aya nu kagedekeun sawah hayang gitu aya nu ngajak usaha ka Sumatera hayang ya sibuk dina eta we sekitar nu katempo karasa iraha ningkatkeun ibadah walaya jalun najiron ila li alami sahada kumaha lamun ujlah faidah tajalahu in kasal halu lamun ujlah situasi terbalik artinya naon anu sapopoena katingali teu ningali naon-naon in akasa halu wajala qarbu fi alamil ghaib wa qajabil khabar aya hadis anu diterangkeun ku Nabi tafakur saatin khairu min ibadah sabina sana tafakur sajongjongan saatin dan sajam tafakur sajongjongan lebih halus tinimbang ibadah 70 tahun sunat ibadah 70 tahun sunat jeung tafakur sajongjongan nilainya masih bernilai tafakur mata urang mah kudu bisa ujlah di tengah-tengah kota kudu bisa ujlah di tengah-tengah balarea artinya jalma loba tapi diajar tafakur teu kaganggu kiri kanan mobil kiri kanan bisnis eta ngaranna tafakur di tengah-tengah jalma loba jadi aya ujlah teh dina setiap kitab kasupkeun dibahas ujlah teh alus tapi yang pedagang hayam dah wajah bagian kasurna lain jang jalma nu aktif di masyarakat eueuh imam nu ngimaman mayit sabab kiaina terlalu jelas saya tama goreng itu atawa kiaina keur demo aya kiai keur demo aya kiai demo ge jadi aya nu naros ka Umi Darda, ari Umi Darda teh Bu Kiai Darda. Ibu Dovi pangarsa pakai Darda pada melanawan tafakur. Dan nyawa dinya Ibu Darda nada tafakur teh. Nunutan tafakur kan deh. Urang ulah gagayaanan. Bapak kemana? Ke tafakur. Tafakur ngelai.
tabakurna di mana? Di kamar berngangal gitu. Naon sabab wadalika liano yasilu bihi lamaripati hakokilas ya sabab ku tapakur hakikat perkaranya hakikat awak kurang saha ku tapakur beunang kurang teh seorang kepala rumah tangga boga anak sekian eta anak teh kumaha ke di akhiratna tuluy eta anak teh mun urang maot teh kira-kira boga iman teu eta tapakur hakikat diri urang ieu kebuka boro-boro hakikat langit hakikat urang kebuka ari urang teh saha seorang suami geus bener teh jadi suami sekian puluh tahun ngabimbing pemajikan eta teh kapanggih ku tapakur yasil ila marifati asa akokias boro-boro awak sorangan malaikat Jibril bulan, bintang, lautan bakal katapakuran hakikat lautan katapakuran sabaraha ribu ton per tahun laut anu disadiakeun ka urang kumaha Gusti Allah marentahkeun ka urang ngadahar laut ternyata Allah parantos nyiapkeun eta kululah mentorian geuningan dina Al-Qur'an marana teh supaya ngadahar laut daging anu seger liana yasilu ya marifati akul aksa wa ila tadimili ta'ala wa tadimi kullu mayurdihi ngagungkeun kana jadi kagungan Allah akan tembok naon anu dipakaredo ku Allah bakal katingali ku ujlah naon anu dihinakeun ku Allah katingali ku ujlah sehingga paya palu nu alus nepi ka ridho dipigawe anu teu dipikarasa dihinakeun payajtanibu payutni bihi ala hukaya apati nafsi bahkan tiasa terang kana panyakit hati anu sorangan jadi lamun urang gede tapakur hati urang panyakitna paling wa makaidil adu usaha-usaha musuh bakal katerang tingali naon musuh di musuh teh setan naon deui wa guru di dunya hati pupun kehidupan dunia bakal kabuka urang teh bakal tipu ku kehidupan dunia wa yata'arufu wujuhul khiyal wa tipeta budana bakal apal naon cara-cara ngajauhan tina pertipuan dunia wa yusalimu bihi minal afati nasihan muholati ahliha ku tapakur bakal ngarti oh ternyata orang teh ulah loba teuing bergaul jeung zaman nu loba duit kieu akibatna duit we gara deui wa bil ujlah yasul tamarun ala qalwah bisa ngosongkeun diri tina ngosongkeun hate ngosongkeun hate teh di dieu teh kapling gitu kapling kadunyaan kapling karsep kapling hawa nafsu ek nyalapkeun Allah dina hate teh teu kabagi naon sabab geus pinuman teh hatena padet pisan dijejal-jejal teh Gusti Allah teu asup naon sabab geus teu aya ruangan eta teh salah sahiji tarekat rukun tarekat nu opat sesana naon wabi sumti wabi akliha sumtu rukun tarekat teh bisa ngosongkeun hate bisa ulah sok loba obrol wal jumu ulah sok loba teuing seubeuh wasahru hudang peuting tan obat teh cara sapurang teh alladina yu'inuna ala suliki tarik jalma-jalma anu bisa nulungan karena ngambah tarekat terus engke paida dahabat raunatu nafsihi lamun tina perjalanan kasupianana tiasa ngebersihkeun hate
wasara minal arifin, kemudian jadi arifin, etama fala taduru mukhalatul khalqi, justru daya madaratna pabaur jeung masyarakat teh, pabaur jeung masyarakat maka nambah ganjaran. Naon sababna liana minaidin layaro guerola ta'ala, sabab seorang jamal tos dari cicing di mana wae